warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kasadayana tepang deui sareng simkuring Aulia Zahra Kamila dina program Warta TV. Dina waktos ieu simkuring bade ngadukikeun hiji warta nyaeta ngeunaan PPKM di Kota Bandung. Pamirsa, Kota Bandung kiwari atos asup ka tingkat kadua PPKM. Dumasar kana Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2020 hiji, taman tematik jeung taman umum atos dibuka deui sarta bisa didatangan ku balarea. Dina mangsa PPKM tingkat 2 ieu, kapasitas nu diijinan ngan 25%, sedangkeun jam operasionalna nyaeta tabu 10 dugi ka 10 genep. Tong heula pamirsa, kanu Pak datang oge diwajibkeun pikeun barkode dina aplikasi Peduli Lindungi. Pikeun mastikeun yen balarea teh atos divaksin. Nu datang oge diwajibkeun ngubah leungeun dina wastafel anu geus disadiakeun di ditu. Ku kituna pamarentah miharep warga sangkar moga kasadaran. Ulah datang lobaan jeung nuturkeun aturan nu berlaku. Unggal nu datang oge ngan diijinan asup ka wewengkon taman salila 2 jam. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.